mentak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Sebala Hasanuddin sanajan Habib teu daekeun bae teh asal marhaba nu beda bae jeung Sebala Hasanuddin embung bae teh masyarakat teh embung marhaba Jakartaan kurang kumaha masyarakat terus beda jeung Alal badru ana iya mantap yo oh bono bagus luar biasa da aki-aki deh eta naon eta inget nang wali beda bae nang wali sok kembangkeun marhaba anu biasa sautek di dinya bae sugan nu sajana paling ya ditukangan bae dititah atuh sia bae geus mangga marhaba aing mah panang wali deui make robana teh anu pancang teh komo nu aslina di Banten mah Bang masyaallah anu make marhaba eta teh pan mun ditanyakeun eta kus kitu bener tadi sekalimat ulah neakeun bener henteu na aing mah resep ngalengna doang eta geus kos kitu bae eta nang saya tak nang Sultan Aulia Masya Allah mentak asal nang wali bae itu geus eta resep bae jelema tuh budak leutik ke gadege marhaba ya coba bebere sanajan Habib euy di Jakarta we Jakarta marhaba duit teman kos itu mah ikir carita ulah sambarangan unggal provinsi aya wali ketika kula milu haul di Ampel marhaba hampir akur ternyata eta pan di Ampel malah mun urang nisfu Saban lewat setik tah aya haul di Ampel mah haul Sunan Rohmat Masya Allah ribuan manusia Indonesia marhaba nan gitu ngar Madura di masjid kurang keur Gus Dur teh pan ya marhaba Jawa Timur marhaba Jawa Tengah Samarawan Banten apa aya perwakilan Aceh didegekeun ku kula datang ka subuh hampir akur oh berarti karari itu bae tah aya engkos gituan yo emang naon eta Yahoo teh ya Allah ngan geus luhur urang pan murwidin la ilaha illallah miti la ilaha illallah manana teh kudu dicaritakeun nomor kedua la ilaha illallah aku diceritakan ke mana kaditu nama Allah berbagai tempat oke kaditu nama Yahu kaditu bah hu eta Yahu teh di marhaba teh luhur Yahu mantap lamun urang bisa marhaba kos itu sorangan bakal ceurik komo mun boga hutang mah ceurik we kadina lain lalaga ada tak itu Yahu terus tapi diamatin nu ngarti tapi nu ngarti karena ilmu kewalian maka marhaba eta bakal sedih lain lalaga eta teh luhur jasa manda kudu diajikeun kanu paham aya naon eta kokos kitu hampir akur sa Indonesia dengekeun ge bage mun ruah haul Sunan Rohmat Ampel Masya Allah eta geus barak marhaba nukara itu bangsa marhaba Ummu Kulsum di Mesir sok kitu ngeunah atuh sebatas kori-kori bae di urang diteruskeun ku marhaba Nur Azia Jamil atuh biasa bae teruskeun ku para habaib sebatas habaib bae tapi lamun tek bae urang maca marhaba Banten marhaba Kudus marhaba Ampel Masya Allah muringgak bulu jeung nu henteu kenceng sora teu bisa teu bisa acak-acakan di jalan mentak aya paranti nu mawana mana nu ngajawab nang wali Masya Allah